lur, balik deui urang di dieu di Jampang Kreatornya. Ayeuna keur usum hujan. Jadi tengahjeun video cukuplah ya orang eksperimen. Di dieu urang arek mukbang mie goreng birunya. Terus tambahanna meureunaan pangsit tilu keur di dieu aya cabe. Tuh. Cabe. Aya dieuna nama ieu kan. Endogna 2. Terus aya sepi, lamun bahasa marane naon, lamun di urang mah sepi teh sareng jengkol. Ayo oge terong. Loba ieu dina mangkok cilungan loba keneh. Terus aya secim. Ieu urang geus dikumahnya. Oke. Pokona mah jang maneh nu penasaran kumaha rasana ieu mie goreng Indomie nya tah, mie goreng Indomie dijikeun yang sedap. Jadi lur, ieu tadi mie Indomina 2-nya diserapna hiji. Ieu cabe nu tadi. Itu orang di dieu lalap naik makin. Terong. Ieu jengkol sepi. Ayeuna urang ieu jadi pangsit. Urang adukeun heula. Urang teu biasa mah sumpit euy. Kurang makanya ini pakai saus. Mari kita jajal. Tambahin terong. Pangsit. No. Minta. Baunya manis. No, kayak bakso. Mari jajal. Mari kita jajal. Ya.
Nyata, sepi. Kalau dimakan bareng gitu nih, seperti buruk-buruk. Kalau minum lagi ke kagak, saya bodas guys. Cobaan kayak sumpit. Itu bisa murah. Pangsit. Kamu lagi. Ngap. Oke, pokoknya nama tong pohon like, comment, dan subscribe. Mana? Anu kangen ke aing timpulna dina mukbang, lamun dina film kan mau support terus ya. Bye.